mana ka Rasul sarua agamana sarua sahadatna bener dek naon bae aliranana bener eta teu bisa silih salahkeun jeung teu meunang we nyalah-nyalahkeun kanu sejen ka umat Islam anu sejen hanya karena beda paham. Itu sutak sautik bid'ah sutak sautik bid'ah itu teu meunang naon sababna sabab berbicara tentang agama eta gitu lain anu langsung ti Rasul tapi melalui hasil ijtihad hasil pemikiran ya tak sabab ayeuna eta pemahaman teh hasil pemikiran maka menang ayeuna diaku eta perkara teh bener ngan teu meunang nyalahkeun kana hasil ijtihad anu sejen. Kitu bila mana dina urusan agama nu malikirna jelema nu jarajeg ulama-ulama anu tuntas paham Al-Qur'an, tuntas paham hadis. Itu ari ulama-ulama anu teu beres mah teu bisa dibenerkeun boro-boro ijtihadna ku teu beresna ge teu bener gitu. Nah, terus ayeuna tina hasil pemikiran kitu nya loba bener teh. Nu usaha kana doma bener eta teh teu kudu pasea jeung tukang muning. Itu cek tukang muning tuh bener mah kana muning cenah itu teu meunang. Panggih deui jeung tukang ayeuna Pak Haji eta tukang material, dor dirempug ku sararea ku tukang tani ku tukang doma. Salah Pak Haji dagang beusi naon teu bisa dipencit eta mah cenah gitu. Teu meunang, da bener keneh eta oge gitu. Kurunyung teh ngalangeor tukang bonsai itu menang serbu eta oge. Kitu-kitu ge usaha. Da jancan jelas iraha kadaharna ge kitu nya. Itu perlu dihargai. Kudaek usahana ge geus untung gitu. Najan kana bonsai daripada hees. Nah, jadi dek kana naon ge kudu dihargai. Kudu dihargai. Ulah teu meunang disalahkeun. Da ngaranna ge usaha. Ngan bila mana orang punya teori tah lamun hayang gancang menang duit kieu cara usahana. Mun hayang lila menang duit kieu cara usahana. Lamun hayang teu meunang duit sama sakali tah kieu carana. Tok maneh dek milih mana. Tak menang eta urang teh adongkeun di jalma. Itu. Jadi tina hasil pemikiran mah nu ngaran bener teh kacida pisan lobana. Lain ukur hiji bener teh loba. Maka urang teu meunang ngaku diri, ngarasa diri pang benerna teu meunang. Sabab dina nu ngaran bener teh hasil pemikiran mah loba eusina. Beda jeung dina urusan iman jeung Islam. Tah eta mah urang kudu ngaku pang benerna we geus. Eueuh deui nu pang benerna iwati jalma anu iman ka Allah, iman ka Rasul. Sarta urang ge kudu ngaku diri pang benerna ku sabab geus iman ka Allah, iman ka Rasul. Saha nu geus pang benerna teh urang, saha deui jelema-jelema anu sarua iman ka Allah, iman ka Rasul. Urang anu pang bener teh anu geus ngaku Islam sebagai agamana. Maneh wungkul teu lobaan jeung jelema-jelema anu geus ngaku Islam sebagai agamana. Tah eta teh jelema-jelema anu bener jeung pang benerna. Lamun teu wani ngaku bener di dinya, aya urang seolah-olah ngaragukeun kana benerna Allah, oge kana benerna agama. Maka eta bakal kagolongkeun jalma kufur. Nah, nu dimaksud siratal mustaqim adalah iman ka Allah, iman ka Rasul. Itulah siratal mustaqim. Da urang teh sabenerna mah geus ticing dina siratal mustaqim. Ngan encan dikembangkeun. Gitu. Encan dikembangkeun, dilegaan. Da iman teh teu cukup sakalimat, bahasana mah saeutik. Eusina mah lega, tancan ngalegaan urang teh kitu.
Islam teh kalimatna masa etik eusina malega encan ngalegaan urang teh kakara iman dina lisan ngaku iman ngaku Islam kakara dina lisan encan ari nepi kana leungeun mah itu da leungeun mah sarua jeung kafir sarua jeung kafir sok uyup ayab kana perkara anu teu dipikaridho ku Allah sok cubak-cabak kana perkara anu teu dipikaridho ku Allah gitu kan leuwih keneh loba dipake doraka ka Allah daripada dipake ibadah ka Allah berarti iman jeung Islam urang can nepi kana leungeun sarua jeung jalma kafir kalebahan dinya mah ta urang teh tugas teh nyebarkeun kaislaman eta tina ieu lisan sina nepi kana leungeun saengga ieu leungeun teu sacabak-cabakna lamun lain cabakeun nana henteu sakepat-kepatna lamun lain kepateunana beres tina leungeun sing wawuhkeun kitu iman jeung Islam teh kana panon gitu ulah sampaikeun ka ari lisan ngaku iman ka Allah jeung ka Rasul lisan ngaku Islam sebagai agamana ari panon sarua jeung Yahudi titingalianana sakaingat asal ketingali we teu aya batasan teu aya aturan berarti iman jeung Islam teh kakara dina lisan can nepi kana apa kana panon jadi tugas urang teh ngalegaan eta iman jeung Islam supaya nyebar tina lisan ieu kana leungeun kana suku kana pamikiran kana kareteg hate kana kolebat pamikiran kana pangdenge kana panon gitu kumaha cenah carana iwati hiji carana mah ulah eureun ngaji geus kitu ulah eureun ngaji kumaha cenah jangan can kasorang wae teu naon asa ulah eureun ngaji lamun teu kasorang ge dihampura ku Allah asal henteu eureun ngaji ngan lamun eureun ngaji moal dihampura ku Allah itu jadi lamun kaimanan urang henteu nyebar kana panon teu nyebar kana ceulit teu nyebar kana leungeun teu nyebar kana suku dina lisan we asakna teh terus urang teh tara ngaji eta mah moal dihampura ku Allah ngan bila mana urang ayeuna istiqomah ngaji daek ngaji maksakeun ngaji teu eureun ngaji tapi keimanan jeung kaislaman teh kakara dina lisan we hayoh napalna teh leungeun mah teu wawuheun jeung keimanan jeung kaislaman suku teu wawuheun dihampura eta mah ku Allah da ngaji itu mata hebat ngaji teh eta teh salah satu jalan untuk mendapatkan pengampunan supaya dimaklum ku Allah mata dina salat aya bahasa wa'fu anni aya wa'fu anni teh maksudna mah muga Gusti ngamaklum ka diri abdi mun teh abdi ngaku iman ka Gusti tapi kaimanan ieu can nyebar kana badan abdi kakara dina lisan we kumaha kalau teh jadi anger we ka surga najan leungeunna loba dosa naon sabab ka surga da dihampura ku Allah dimaklum teh siga budak TK ditanya 2 tambah 2 sabaraha 8 ku guru teh dibenerkeun we nah cenah 8 ieu masina ge ku apal angka 2 na ge geus hebat da TK kitu jauh teuing ari mikirkeun kana eusi mah ku nyaho angka 2 na ge geus hebat matak baheula pribados keur leutik di sakola agama ku almarhum al-Ghafurlah Haji Anwar Amin penteun teh sakahayang penteun Haji penteunna 10 oh 10 abi mah hayang 100 mah hayang 1000 beres 1000 sakaingat teh penteun teh naon ku apal kana angkana ge geus alus gitu jauh kana eusi mah ta eta teh wa'fu anni teh ngamaklum Gusti guru ngamaklum kana jadi muridna tayana ngamaklum teh Allah ka jalma-jalma anu iman can nyebar kana leungeun kana ceulik kana panon aya sote kamaklum ti Allah heuh dihampura kitu hampuraeun eta mah ku sabab teu eureun ngaji eta da ari anu ngaji mah teu pegat pangampura ti Allah teu pegat terus we salah dihampura kitu
teureun pangampura datang ti Allah ka jalma nu teureun ngaji mah. Itu metak naon atuh sababna parentah ti Allah pangheulana datang ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nu pangheulana teh parentahan ngaji teh eta masalahna teh. Gede pangampura datang ti Allah. Nah, anu ngaran bener teh nya perkara anu datang ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik secara lisan aya parentah atawa jempe na Rasul tah eta ge marupakeun jalan anu bener deui. Jadi ningali Rasul teh hiji ku parentahanana jeung laranganana, kaduana ku jempena. Nah, bila mana aya hiji sahabat sapertikeun ayeuna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anjeunna tiap ayeuna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu, kitu wudu upami kanyahoan ku anjeunna Kangjeng Rasul nuju wudu, tah Sayyidina Abbas mah radhiyallahu anhu osok naon nanean cai tilas wudu na Kangjeng Rasul. Jadi cai wudu tilas anu ngecelak anu keur ayeuna